sore itu bejana ngeco. Terus yang beraha. Sayuran deui. Ya. Mana ieu beas? Kita aing YouTube go beas teh. Sayuran beak, beas beak. Bangkrut rek ngejo ke cara mah. Bapak Sia. Bapak Sia. Bapak Sia. Aisyah manuk. Aing beli mahal-mahal tedek bisa ada. Aing beli sia teh 2,5 juta. Nah, syaker di gunungan sia nih gacor tapi ka dieu ternyata ge saminggu. Aing kudu ditelepon ieu mah jelema pan rugi aing 2,5 juta buat ngabelaan ngabohong ka pamajikan. Pamajikan nanya meuli baradut 30.000, aduh padahal 2,5 juta. Halo. Bapak Sia. Kumaha ieu om manuk teh bisa ada geus dek saminggu. Oh, ayam. Kunaon Uruskeun Pak, uruskeun manuk jeung hayam. Heuh, pan keur diuruskeun ieu ge. Tah arek jo beasna, endra beli beas. Pan di dapur aya keneh na karung. Aya di mana? Lamun emang geus kejo teh tadi geus dimasak. Pan kamari ayah meuli meureun. Meuli heuh meureun anjeun keur teu meuli 1 liter. Barapa? Barapa liter ge mah. Manuk teh uruskeun poe manuk. Heuh, mah kudu nguruskeun naon? Hai itu. Dengekeun. Aika hobi lalaki bah kudu diturutkeun ku pamajikan. Hobi lalaki. Hai ieu pamajikan arek ngejo, arek naon? Oh anggeun, oh beas. Namanya pira aku. Naon, ha? Minjem atuh. Karep. Minjem. Tukang. Minjem mah. Minjem atuh sakedeung. Meuli lain nginjem. Nah, eta mah naon? Hah? Naon? Manaon aku mah urang mah. Minjem ih buruk. Minjem wae. Buruk. Aya teh boga HP. Itu buruk. Minjem. Meuli. Apa eueuh duitna? Mente ka bapak maneh. Minjem. Bisa ngusak ka bapak urang, menang kamari menang ngutang bapak urang. Minjem urang. Minjem teh. Udah. Ulah. Iya. Ulah. Minjem sakedeung. Cuma HP di kamari. Atuh kajun. Kuota teh menang meuli. Aduh. Galak menurut. Tuh jadi elewe ah. Mane mah tuh jadi pae. Aing mah Manuk diuruskeun galak poe. Pamajikan atuh diuruskeun. Kalau bokna maneh ha? Heuh. Kunaon tong? Kunaon? Kusaha? si Ujangnya. Tuh, kunaon? Pinjem HP. Anu batur eta mah ulah sakayang-hayangna wae. Itu bapak sia tah yang beli HP tah. Rongsokan. Gua neng. Rongsok mang. Boro-boro rongsok aing keur diomelan. Mang bawa manuk teh. Manuk bawaan jualan tah, manuk geus sajan. Jeung kandangna. Kandang ka ditu aing keur diomelan. Rongsok. Tah jualan manuk tah, karungan jeung kandangna. Manuk mah jangan Jual lah teh geuskeun. Anak sia. Anak si ongko eta hayang apa? rongsok. Maminya. Rongsokan. Jual atau rongsok. Rongsok. Tah jualan kabeh jeung kandang-kandangna, buru. Rongsok. Aisyah ulah dijual. Rongsok. Main nama rongsok lain manuk. Mau jualan mau boga duit. Mau boga beas, tah rek kitu ya. Cicing jeung Aisyah. Rongsok. Kita bapak sia mah. Tuh, padahal manuk we. Aing gomelan. Manuk poe. Pusing lah. Segala budak hayang HP. Mana budak teu boga beas. Jabat duit teh ka tipu aing meuli manuk.
cenah gacor, bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak gantang. Tapi ka dieu aing geus saminggu teu nyada eta manuk. Mangkaren 2,5 juta. Astaga. Biar nu aya. Tuh, ka bapak sia tuh hayang apa tuh? Ka bapak sia tuh. Duit lagi. Tah budak hayang HP. HP beas ge eueuh. Beli ke ratu mah atuh nu 200 kayak apa? Pura-pura 200. Kali 50 ribu ge eueuh, kata eueuh, beas ge eueuh. Kapan kamari gajian teh teh mama kabeh. Gajian sakit itu mahi, pakai bayaran hutang. Dengekeun mah jadi jelema mah kudu bersyukur, kudu narimakeun gaji aya sakit itu ya tarimakeun. Emang kadang sasape di mana ha? Dibelikeun eta bayaran hutang. Era teh bayaran hutang mah. Budak kayak HP. Maksudna ka warung teh ulah bulan dipulkeun saparo bayarna. Ka aya meunang mah saparo. Ih, batur jeung modal deui. Saya teh kudu kumaha? Usaha aja jadi lelaki mah ulah manuk jual poe. Jual-jual tuh manuk di kandangna. Ih, hobi aya eta. Hobi. Hobi kos gitu. Emang nuntungkeun hobi kos itu. Nguntungkeun kalau maksanakan dijual anakna. Anakan aing kayak anakna. Kok begitu? Ka usaha laki mah kudu didukung. Usaha didukung. Eta teh Ya, ayo usaha laki mah digawe, mangkat istuk di pabrik, kita kan didukung, nguruskeun manuk didukung. Tah hayang ieu. Tuh, udah kayak HP ngae. ke orang meuli. Cep ke orang meuli ya jangnya. Tuh, bapak sia tuh. Ke orang meuli. Tuh, kayak meuli ka HP ka bapak sia tuh. Ke orang meuli geus cep. Ke orang meuli ya. Kayak nusu ujang orang ya kayak lu nu alus gitu. Sok era kayak budak bukan HP anu lain bukan HP, emang teh sedih, ha? Gandeng mah cocorokan mah. Era ku tatah. Sak pamajikan mah, salah geus teh gawe mah. Era ku tatah. Era kan wae kucing. Terus ieu cing budak teh nya. Era ku tatah cocorokan. Era. Tugas disebutan. Iyalah. Bias eueuh rek ngejo. Maksudna cocorokan teh. Kalau bokna nu penting, ha? Kayak orang meuli, duit di mana meuli? Hutang di hutang deui, diomel nge hutang di hutang deui. Aya. Sebel. Urusan tak budak, hayang HP. Naon di wae ieu teh. Rongsok. Rongsok mang. Kan tarong sok. Segala budak hayang HP. Gawe di aing yang gawe ka mana deui aing lieur kieu da bantuan eueuh ti pemerintah ge gara-gara si corona Iki Manyu Iki Aduh. sia Bapak Iki. sia ulah nyamper wae anak aing Iki aya. eueuh sia kamar anak aing cirian geus ngarat sia gara-gara HP aing koret ulah sok nyamper wae anak aing gara-gara sia aing di pos telepon. Bapak.